Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tarik semangat deh. Ibu-ibu kadangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hatur nuhun ka pembawa acara anu parantos maparinan waktos ka pribados kanggo menyampaikan sepatah dua patah kata atas nami Khadimul Ma'had Bapak Kiai Haji Dadang sakeluargi sapanitiana sa majlisna anu hormaten pribados Bapak Kiai, wabil khusus Mama Kiai Haji Emon, Mama Kiai Haji Mo, Maki Haji Ade, Maki Haji Kamal, oge kiai-kiai nusanesna anu henteu disebatkeun hiji-hijina ku pribados. Alhamdulillah urang kadongkapan oge Kiai ti Benda, Maki Khalil. Mudah-mudahan aranjeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kuwu sajungjang karawatna anu sementawis manawi diwakilan ku aparatna, mudah-mudahan aranjeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge hormatan pribados Bapak Kuwu mantan, Bapak Kuwu Didi, oge Bapak Kuwu Kusnaidi anu tos hadir di majlis urang, mudah-mudahan sami aranjeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kuwu Patalagan anu tos hadir, hatur nuhun Bapak Kuwu Kahyangan anu tos hadir, meureun sa jamaahna ti ditu aya nu ngiring ka dieu, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan aranjeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu anu hormaten pribados sareng mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para tamu anu tos hadir ka ieu majlis manawi secara pengumuman umum di majlis, di masjid atawa mireng ti rerencangana bahwa di dia aya muludan anu tos hadir, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pala putra santri nu aya di Silebu oge nu aya di nu luar Silebu anu tos hadir, anu hormaten pribados sareng mudah-mudahan sami aya dina ridho sareng lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tipayun hayu urang sasarengan ngahaturkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mantenna parantos maparinan ka urang sadayana limpahan karunia sareng kanikmatan anu teu aya hinggana. Iman Islam utamina oge kasehatan. Alhamdulillah wengi ayeuna urang tiasa hadir di majlis mubarakah di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dipimpin ku Majlis Az-Zahra
pimpinana Bapak Kiai Dadang. Mudah-mudahan orang sadayana kenging rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna Allah. Mugi Allah ngalimpah curakeun ka junjunan urang Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargina, ka sahabatna, teu kakantun ka sadaya umatna, jagat pageto di akhirat. Urang sadayana mudah-mudahan kenging syafaatul ummati mantena. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, abdi kapancenan ku guru urang sadayana Kiai Dadang sakaluargi sa majlisna nyaeta Majlis Azhara dipiwarang ngadugikeun i'tidar atas nami anjeunna oge keluargana oge majlisna. Anu kahiji hatur nuhun kasadaya panitia anu tos berjuang kanggo terselenggarana ieu acara. Dugi ka waktos ayeuna alhamdulillah. Mudah-mudahan dugi ka akhir acara urang teu aya halangan naon-naon. Kukituna mudah-mudahan sadaya panitia ku Allah dibalas kalawan amal anu satimpal. Nu kadua hatur nuhun ka para donatur, donatur alit, donatur ageng, artos, pikiran, banda, tanaga, sadayana atas nami keluargi abdi ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan amal kasayan sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu hatur nuhun ka aparatur pemerintah anu tos ngijinan ieu acara. Dalamun ku pemerintah ditemenangkeun teh geus ieu teh acara teh teuing di mana gitu. Ku kituna hatur nuhun tina partisipasi izina ieu acara. Mudah-mudahan aranjeuna dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalawan pahala anu satimpal. Hatur nuhun deui ka para undangan anu tos hadir di majlis ieu. Bisa dibayangkeun lamun ieu panggung sakieu megahna, balandongan sakieu panjangna, lamun nu diundangna eueun hadir kosong molongpong. Kukituna ku kahadiranana anu tos diulam ku pribados hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan sadayana kenging syafaatul udmati mantena ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge hatur nuhun kanu tos hadir dengan tidak undangan resmi tapi secara undangan umum, baik lewat Facebook, majlis taklim, masjid, status dina WA, tirerencanganana ngiring ka dieu sakali deui. Hatur nuhun. Mudah-mudahan sadayana kasayan sayadayana kanggo ieu ayana acara dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua bade nuhungkeun hapunten manawi kehadiran sadayana ti para kasepuhan oge ti para hadirin Bapak Ibu sadayana, pala putra sadayana nu hadir di dieu. Manawi abdi kirang sapapados dina ngalayanan aranjeun sadaya, dina nampi Bapak Ibu sadayana beuh dina tempat atau anu disanggakeun sakitu ayana manawi eta nuhungkeun ditampi kalayan kaikhlasan, manawi kirang sampurna nuhungkeun dihapunten. Dihapunten sadayana, dihapunten sadayana. Moal ngarasula lamun balik teu meunang berkat. Awaskeun cak dokring ka para kiai anu diundang disogok heula ku berkat, lain erek ngece supaya kudu hadir lain, tapi karunya bising uwi hese dina motorna
naliana hese kudu mawa santri eta mah atuh cenah nu tos disanggakeun katampi hatur nuhun pisan ulah diwada isi jeroanana niatna da ngahormatan sareng ngagungkeun lamun teu hadir oge nyateunana hari teu boga kaisin mah tapi insyaallah henteu kitu niat Mang Dadang Mak Kiai Dadang niatna ngahormatan hadir alhamdulillah kanggo ngabarokahan urang sadaya sabab ulama teh warasatul anbiya salajengna nuhungkeun didoakeun wabil khusus kanggo urang sadayana Mak Kiai Dadang sakaluargina mudah-mudahan oge samajlisna dipaparinan sehat walafiat dipaparinan panjang umur dipaparinan gampil rezekina jeung loba rezekina sabab bari gampil bari saeutik mah kagok gitu bayangkeun coba ieu ngayakeun sakieu lobana nyen berkatna geus sabaraha heeh da lain jamaka ya Mang Dadang teh sarua jeung kuring tapi alhamdulillah ku bantosan ibu bapak sadayana tiasa terlaksana ku kituna abdi sakeluargi ngadoakeun mudah-mudahan anu hadir di dia sadayana kenging rahmat ridho sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala sing panjang umurna dipake ibadah sing sarehat sadayana sing loba rizkina gampang rizkina anu halal tapi anu halal pala putrana mudah-mudahan dijantankan putra putri anu saleh salehah anu bakti ka Allah ka Rasul ka ibu ramana anu tiasa manfaat kanggo agama nusa sareng bangsana anu terakhir mudah-mudahan ku acara ieu anu sakieu ageungna urang sadayana diangkan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jantan umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng mudah-mudahan urang sadaya nangken di poe kiamat rombongan anu hadir di dieu di syafaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam margi lamun ngukur kana ibadah urang mah lamun ngukur kana ibadah geus matak nyerakeun be ka Gusti Allah teh sampai di aku ku Abu Nawas mah ilahi las tulil firdau wala aqwa urang teh lain ahli sur tapi urang teu kuat di narak lamun lain ahli surga ahli naon jawab lamun lain ahli surga ahli naon tapi diasupkeun ka neraka teu ku sarua aja ngomong kieu Gusti wios abdi lain ahli surga ge abdi teh ahli neraka asupkeun bae ka sur cekelanana hiji cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktoskeun ieu nyaeta ku salasa wiosna urang maos salau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi manawi eta nu dihaturkeun sakali deui hatur nuhun tina sagala perhatosanana hapunten tina sadaya kalapatanana baik ti pribados anu nyampekeunana oge ti keluargi wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semua Kiai Haji Muhammad Sholihin yang telah memberikan sambutannya mewakili daripada keluarga besar Majelis Az-Zahra dan juga beranjak ke acara yang berikutnya masih di acara sambutan yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kubu kita
dan insya Allah akan diwakili oleh Bapak Ustadz Roni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.